ajo cing ajo cing alah ajo cing yo ajo cing alah ajo cing. Disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita, yakni gedung Aulia Horse Center Kota Tasikmalaya bersama Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Bager akarna malah mandar petikan anak incu di airna. Prosesi pangbagia kirap panganten mapag panganten di sarangan Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Gusti nu Maha Suci nomor bangsa daya alam nu kagungan kun payakun nanjer dihandelem sieum maha walas maha sifat roman sifat nangtung nakaliungan lempang nakaragaman sarendek saigala sababat sabihanean kacai jadi salui kadarat jadi sahabat silisim beku kadede silih cemplang bukanya jaknika jaknika rumakap ketika pati dilayak ditincak dilir pabri alias tuhudang deui. Itu gua keserendengan geus boga jodoh. Aduh, ari seueuleuk geus biasa siondohon mah. Ari bagian uang kutara digoongkeun kunana haeun sate kawa teh. Cecep kunaon keheuleuh kunaon.
makanya sila itu geus dibayar saya teh kuat. Hapunten anu kasuhun hampura nu dipimaksad wa mereka dipayun lain ujung jeung kakabun saking bingah jeung kumira cucu uwa menang jodoh jodoh kada uwa ieu teh itu uwa geus menang jodoh. Kau orang belah kulon, kau orang Jamanis. Karo uswa kami ngawa kami ngasadayana ya doh. Ware kaul jang ijo lagu aki nuker ngetren poe ayeuna dina TikTok lagu aki eta doh. Sagera bere laras. Ajo jing. Ajo jing aja. Ajo jing. Alah ajo jing. Ajo jing ajo jing yo ajo jing ajo jing jing wate bingasun ya dina enong wa dina kantong wa matet doa ya teh doa jang incu aya doa salamet aya doa panjang jodoh aya doa jang tinggal rezeki iya kami kakarang emut kapun bojo di mana toh ipun bojo palang siang sesab ka mana karep desa amu Waalaikumsalam syaitan ini di mana? Oleh itu, weh, aja kembali sana kaki jangan adanya. Karena kita nama saya. Doh pun bojo gobis dadah ingat gini teh aya naon atau abah aya naon ini saudara rame gini ulah muntah teuing teh jadi kurang teh boga kabunga icu urang geus boga jodoh icu urang geus rumah aya teh bismillah poe ayeuna ini urang hibur ku urang doakeun ku urang ulang ngisikeun makanya aya dunungan dewek di Jamanis Bapak Agus jeung Bu Haji Agus suping ka dieu kantos di anjeunna di Bali tongoh di ditu dinten ieu kaul sim kuring anu kasababarang kalina ka kulawargi Jembar Bapak Agus nini sok bari nyanyi bari ngawih yo nah odo sarep kaulan payun jangan dewe ngisipkeun seteh eta teh gigireun eta pamajikan aku seteh aduh hayeun nuhun dudunganna anu pantas ngeri kaul Olo eta oge nu sarua dunungan dewek oleh aya ngisipkeun wae aya kana kitu nama sakali deui kaul jang incu ngiri ka payun nuhun dunungan tarajana geus samakes kampara lalangsing geus disinggelarkeun balik teh berjalan ke desa Sapuan tutup gunung keong rumah Raden Ratu menak-anaki haturan linggi haturan lega geura calik dina kursi gading gilang kencana kursi kebagjaan geus nganti keur hidup duaan tinemu sakinah mawaddah warahmah Allahu akbar walillahi hamd pasihan jalan baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai hari ini Adinda Puput Febriari SKM dan Ahik Panata Negara ST yang hari
saya hormati, tarian persembahan dikhususkan untuk kedua mempelai Wilujeng Nyakseni. Tenden dihan dalam hium kesan samperin, tunda dan juang siang kesan alai. Pasangan dua saati Diturban komanda pun lalaki sejati larang jagat, mau unggut kalinduan wal kedak keanginan, tetap pancak pamadegan, marek balik lamun can menang, marek luncat pulang ti medan perang, satya satuhu kapanutan, satya satuhu kajung junang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tarian persembahan dari Sanggar Pahegar Kota Tasikmalaya. Merupakan persembahan terbaik spesial buat Raja dan Takut. Baik hadirin, berikan tepuk tangan buat Sanggar Pahegar. Terima kasih dari yang Sanggar Pahegar yang telah mempersembahkan tarian spektakuler dikhususkan untuk kedua mempelai, yakni Adinda Puput Febriani SKM dan anak